Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi kiku pasal sawijia sababu sujud sahwi utawi pira-pira sabab sujud sahwi iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang awal iku tarku ba'din tinggal saware min abadi sholati saking pira-pira abad salat. Au ba'dil ba'di atau tinggal saware saking saware. Asani utawi kang kaping done iku pa'luma migawe barang yumtilu den batalaken nopo amduhu maha-mahana ya si wong. Wala yubtilu lan ora den batalaken nopo sahuhu laline si wong. Iza fa'alahu tatkala migawe ya si wong ing emak nasian hale lali. Asalisu tawi kang kaping telune iku nakluruknin qauliyin ngalihaken rukun kang bangsa ucapan ila ghairi ma'alihi maring liyane pagarukun. Arabiu tawi kang kaping papate iku ruknin paliyin nibaken rukun kang bangsa pagawean ma ihtimali ziyadati sarta ihtimal wuwuhe. Paslun hartosna ieu pasal saeja babu sujud sahwi martelakeun ari pirang-pirang sabab sujud sahwi teh arbaatun eta aya opat kabehna. Mana rupana nu opat teh? Al awalu ari nomor kahijina tina nu opat teh tarku badin eta tinggal saware min abadi sholati tina pirang-pirang sunatna abad salat. Au ba'dil ba'di atawa ninggalkeun saware tina anu saware. Asani utawi ari anu nomor kaduana tina nu opat teh pa'luma eta migawe perkara yubtilu dibatalkeun non amduhu kawasana ieu si jalma wala yubtilu sareng henteu dibatalkeun tah non sahuhu pohona si jalma teh. Idapanahu di mana-mana migawe si jalma kana perkara nasian barianan poho. Asal isu ari anu nomor katiluna tina nu opat teh nakluruknin qoliyin eta mintahkeun rukun anu bangsa ucapan ila ghairi malihi nepi ka salian pagaweana ieu si rukun. Arabi ari nomor kaopat tina nu opat teh iku ruknin pa'liyin eta nibakeun rukun anu bangsa pagawean ma ihtimali ziyadati satawa henteu pantes nambahanana. Tegasna sababna sujud sahwi teh aya opat. Hiji tinggal saware tina sunat abad salat. Kumaha ari ngaran tinggal sunat abad? Nyaeta seperti tinggal tahiyat awal atawa kunut. Dua sabab sujud sahwi teh migawe perkara anu batal ku sabab ngahaja. Tilu sababna sujud sahwi teh mindahkeun rukun anu bangsa ucapan dina lain tempatna eta rukun. Opat sababna sujud sahwi teh nibakeun rukun anu bangsa pagawean sarta henteu pantes ditambahanana.